yang anti dengan mulut, terlepas dari anu ngabidahkeun kana mulut, ulah kana kualitas ibadah heula geus loba anu kitu. Ieu Syiah jeung Wahabi tereureut kumaha carana Islam di kidul khususna mabas ulah dek cara ulah macam nakit ulah muludan ngan uyak temempan paling hiji dua. Bener gagah bah pesta santri sakieu-kieu nah. Atuh geus eta dituna geus urang mah terus bae. Lamun disebut ieu ngayakeun muludan bid'ah karena ke perayaan atuh anyar ieu. Tapi ari peringatan mah zaman Rasul ge aya buktina puasa Senin Kemis. Ari perayaan anyar ira mulaina dina kitab Al-Hawi dibejakeun ayatna perayaan Maulid Nabi dimulai pada saat pimpinan seorang negara Irbil anu ngaranna Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Ieu anu ngamitian aya mulud. Raja Muzaffar Abu Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin asal muasal ayatna muludan hiji ulama datang ke anjeunna. Ia Islam perang jeung kafir mempertahankan Baitul Maqdis Palestina anu kuari dendengan dulu orang di Palestina keur dijajah dipaehan. Mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina anu mautna syahid-syahidah amin, anu berjuang dulu orang mudah-mudahan dimenangkan perjuangan amin. Hizbullah sudah menyatakan perang dengan Palestina dan sekutunya, perang Palestina dengan Israel dengan sekutunya. Dan sekali lagi Israel yang sekutunya mudah-mudahan ku Allah dihancurkan sehancur-hancurna amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ia Palestina direbut ku budak kafir, dipertahankan ku umat Islam, jumlah tidak seimbang. Ia asal muasalnya muludan. Jumlah orang kafir lebih banyak dibandingkan orang muslim. Budak Islam perang. Ketika umat muslim kalah dalam peperangan, menyisakan trauma, kasienan. Eta ngaran trauma ulah jauh-jauh. Contoh zaman kamari aya penggembosan, aya informasi corona. Pantes saeutik jalma nu teu ka masjid, bener. Dasal mah endung, katambah ulah rapat di masjidna atuh makin endung bae. Karena ku corona, bener. Atuh komodur urang di Palestina baheula. Asalna kumpul dendengan sieun diancam, asal negeri riungan sieun kana ancaman. Ini mengundang perhatian seorang ulama di Baghdad anu ngaranna Syekh Sirri Sikti. Syekh Sirri Sikti teh makomna pagigir-gigir jeung Imam Junaidil Baghdad. Imam Junaidil Baghdad Syekh Sirri Sikti ya. Eta Syekh Sirri Sikti mamangna Imam Junaidil Baghdad. Harustan bini am menurut kabar ka dieu tah. Imam Junaidil Baghdad Syekh Sirri Sikti. Iya Syekh Sirri Sikti usul ka raja ieu umat Islam kuari keur terpuruk kasienan akibat eleh perang kamari. Diajak kumpul sieun, diajak ngaji sieun, wayahna urang kumpulkeun umat Islam sangkan aya semangat baru kecintaan terhadap Islam mau berjuang dengan cara apa? Yuk urang kumpulkeun. Eta raja mencit embena 5.000 embe, wakil 500. Mencit kotokna 10.000 kotok. Nyadiakeun meja prasmanana 300.000 meja prasmanan. Eta hulu embe ngajajar disadiakeun jeung kokolot paingan baheula mah abah istarnata eta lamun hulu embe sok dibikeun ka kiai. Eta dituna eta ka ulah ngomongkeun bid'ah bae budak waripan apaan enggak ada dari sonohnya. Kamu di situ aja ini. Kali-kali dong. Eta hulu embe narongkrong beli 5.000. Jeung kokolot aya di Baghdadna. Aya di Timur Tengahna. Terjadilah dengan armam para umat-umat Islam. Para kacekrokan rame pokoknya mah. Peristiwa ieu kakuping ku panglima perang Mesir anu namina Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Syekh Salahuddin Al-Ayyubi dak aya naon di Erbil. Aya perayaan. Mencit embena 5.000, mencit kotokna 10.000, nyadiakeun meja prasmanana 300.000. Kumaha carana cek Syekh Salahuddin urang ge ngayakeun ngeun di ujung wayahna ka umat Islam. Sahabat anu bisa nyieun sejarah tentang Kangjeng Rasul baik ke waktu lahir, dalam hirup, keur berjuang, maafna baik dalam bentuk nasar atau nazom akan diberikan hadiah anu kacida gedena. Terjadilah musabaqah. Eta musabaqah pan bina musyarakah bainal isnain. Sabaqah yusabiqu musabaqatan. Musabaqah muaja
MTQ ari beuki lakonan teu deuk ulah sandungdung. Ulah maidok harus MTQ ulah. Kitu-kitu pasinikeun. Ari endek MTQ iluan ari teu deuk ulah ngomongkeun ka batur. Aya jalurna kabeh ge. Bener ya. Buktina Syekh Salahuddin Al-Ayyubi ngayakeun musabaqah. Jeung naon? Jeung jalma-jalma anu bisa nyieun karangan tentang Nabi Muhammad bakal diberi hadiah. Lahirlah Al-Imam Ja'far Al-Barjanji sebagai pemenangna. Nu sok dibaca kurang tah. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnik mara'aina qatoya wajah sururi Allah ya Nabi salam. Kira-kira alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya arushal khafiqaini ya muayyad mumajad ya imam mal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatu. Mudah-mudahan pembacaan berjanji orang ditampi ku junjungan orang Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung anu kaduna hitung-hitung urang ngamalkeun qaul ulama di kitab Madarijus Su'ud bahwa ngalaksanakeun wudhu dan jadi hiji ku sedekah. Nu kadua ku maca Quran, anu katilu bi dzikril qasaidin nabawiyah. Tah ku macakeun qasidah Nabi. Ieu anu sepuluh dan kuki gedendengan. Beres ku kitu ge. Tah iyalah riwayatna. Di tahun itu setelah ayatna MTQ musabaqah tentang syair-syair Rasul, umat Islam kembali melakukan penyerangan terhadap kafir. Maka di tahun itu pula Palestina Aqsa dibenangkeun deui ku umat Islam. Subhan. Artinya memang Islam ini perjuangan. Cicing dina agama Islam teu bisa lepas dina perjuangan. Lamun urang bisa mae handal mah kafir, pangkat urang syahid said. Ketika urang maut dina medan laga pertempuran, pangkat urang syahid. Ieu Islam kudu diperjuangkeun. Teu bisa slow bae. Komo kuari mah punten dulur, ari baheula mah perang langsung fisik, dakdek. Ari kuari mah urang dijajahna melalui media elektronik. Iya ripuhna. Ari baheula mah dekdek mun cimane mun sera-sera sura-sera kuari mah teu puguh ban urang. Lewat ieu tah media elektronik, kumaha buktina? Datang waktu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pan kieu bae. Aya pengajian desa, kabeh tungkul lain harapan kitab, harapan handphone kabeh. Maka perlu dibuat undang-undang. Lamun pengajian desa, wayahna handphone dibawa, teu nabok motor. Karena naon? Kiai keur ngabahas hukum tentang zina, tentang selingkuh, tentang emok, tentang pahewaan. Cari cing kabeh, teu nyerep ngaji ongkoh, tapi teu asup kana hate. Ieu otakna otak Yahudi ya. Cek Yahudi biarkan masjidnya besar-besar.
biarkan pesantren banyak. Yang terpenting bagaimana caranya jauhkan mereka dari undang-undang Allah. Seluruh kekacauan anu terjadi di alam dunia iya otak besarna Yahudi. Isti garis ku Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah makro ke-7 walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pakai goyah hatta lil intiha hatta walamun wa ila wa min wabaun yufhima ni badala jalma Nasrani, jalma Yahudi ngaresepen ka umat Rasul sampai umat Rasul ngilu karena ajaran Yahudi Nasrani. Jadi kekacauan tanpa terkecuali punten dulur kuari kiai jeung Habib diadukeun hapunten Habib jeung kiai diadukeun urang mah ulah kabawa-bawa. Cintai guru-guru urang, hormati para kiai, hormati para ustad, cintai para habaib, biarkan mereka nupas ini terlepas apa masalahnya, mau nasab mau apa, catat aktor intelektualnya adalah Yahudi. Catat ku kabehannya ta. Yahudi kumaha carana? Hayo adukeun. Boga pengetahuan diadukeun. Si anu CS-na anu hijikeun. Ini berhasil, hampir berhasil ya. Masalah nasab ya hampir berhasil. Umat Islam megara lot juhade ulah kaparancing. Sebab pada saat kiai-kiai gelut korban lamun induk nages para rae emutkeun para wargi kotok lempang indungan careuh tinggal nyakepan cek careuh ka dia. Kitu gambarana. Lamun kiai jeung kiai geus aduh perang silih paehan na kumaha umat dihandapna. Mun tama puguh jeung budak kafir sekalian. Jelas neuk paeh ge ieu urang papada urang. Hap jelas ge. Iya aya aktor intelektual siapa? Yahudi di handapna aya kaum komunis para warga sadaya yang tidak menghendaki Islam jaya, Islam bersatu. Apa kata mereka? Islam itu adalah candu, jauhkeun jalma tina Islam. Agama itu candu, jauhkeun agama tina jalma Islam. Lamun jelma nyekel keneh agama, maka boga giroh semangat bikin berjuang. Urang kudu sadar ulah kapancing para warga sadaya. Apapun carana, melalui naon bae. Melalui apapun upayanya sangkan umat Islam ulah ngaharid suku mak di dia mah alhamdulillah para guru sing handai punten lain nyingseundan ti kidul mulaina bakal digeberek lamun kidul sebagai basis Islam terbesar acak-acakan mohon maaf kaditu mah geus daerah kota geus jarang nu perjuangan teh lamun di kidul geus mulai kota-kotakeun dengan mudah kaditu mah sing ngarade dulur para kiai saperjuangan yuk urang babarengan jaga persatuan dan kesatuan insya di saat harita oke para wargi Islam menang atas orang-orang kafir. Artinya apa? Mulut melahirkan semangat baru, mulut ngalahirkan perjuangan, mulut ngalahirkan tentang bagaimana bisa memperjuangkan agama. Iya hatina mulut tak iya urangnya muludan ulah sampai tiap tahun diayakeun mubalik pagagagagah kori pagagagagah tapi perubahan yang jurig lain ku teh endah lain hatina akan lebih bermanfaat. Sodakoh dulur kumpullah urang kabehan diimbangi dengan perubahan urang kabehan masing-masing. Itu esensinya. Ulah sampai urang nepi ka gede-gede hancengan. Tapi kalau kuan terobah hatina kumaha awewe nu sok keneh ngalunjak ka salaki semeti ulah ngalunjak ceng neng. Bu lalaki pamak salaki anu sok keneh dek dogol ka pamajikan ulah dogol. Bener teh eta ka salaki teh karunya apa henteu? Karunya apa henteu? Atuh teh dasar ge eta teh lamun aing bisa deuleu salaki krees kieu bedul ku teh. Allah Karim ya Allah ya Rabbi. Ia lalaki baheula mah kasep baheula mah putih kuari mah masya Allah sukuna rorombeheun bukna geus huisan hutuna ompong Gusti. Ia lalaki lain dulur abdi lain keluarga abdi tapi ikhlas ngurus abdi jeung anak-anak abdi kudu kitu tah kumaha ku teteh cium tarangna foto ku teteh cekrek jeung status mungkin dia lelah cenah bikang geblek dasar ulah atuh kitu carana. Kakak ge ka pamajikan kitu bae. Dalah keraes ya Allah ieu bikang baheula mah juburna gede. Susuna gede. Kuari mah geus empes bagi kakak. Kudu ngomong kieu ieu bikang lain duru aing, lain keluarga aing tapi ikhlas nusan anak aing. Nu hiji lehoan bae. Nu kadua radang,
Nu katilu beki jajan, ikhlasan. Kak, cium tarangna, doakeun mudah-mudahan ieu bikang sing sehat kitu carana. Mun aya masalah ulah darder. Imam masalah ayo haram jadah dia, urang aja tak cek laki da bangsat ditalak dek tilu sakalian cek bikang lagi. Yes. Dasar angang dipisah ti baheula cenah. Ditalak sakalian. Yes, cek bikang bebas aing. Nu kumaha geus kitu, Pak? Panting ngaribuh ka hambuna urang. Umumna pendapat apun dan di mana lalaki nibakeun talak tilu bain kubrolin geus teu bisa balik deui hatta tankiha zaujan ghairuh cek Quran hatta tankiha sehingga kawin teh awewe zaujan ghairuh jeung lalaki selain zauj ulah atuh geus eta mah nu ieu mah kawin deui contoh ieu si Aqua nibakeun talak kasih seprit untuk nyentok jelema bisi maraheun nah pisah tilu atuh geus tah tak bisa balik deui ya. Si Aqua kasih seprit. Kudu aya penyelang saa atuh ieu tah. Sapaki tiga. Cek si Aqua ka sapaki tiga heuy, kaki tiga. Aing geus nalak pamajikan aing tilu. Haju. Wayana ku dia kawin tah mantan pamajikan aing, ngeuni ti paing ku dia. Ulah di nya atuh teu bisa. Ngaran jelema dolar selang penyelang. Tah. Kudu kaluar cai ngaran nyelang mah tah. Ngaran nyelang mah kudu kieu tah. Najan sakmet kudunya recet ipan ke hati marah atau kudunya recet setik mah ulah endung-endungan atau ngaran kawin iya ulah dihalang-halang sebahasa hatta tazuqa usailatahu wa yazuqa usailataha lalaki ngarasakeun boga bikang ngarasakeun kanjut lalaki kadang eta atuh geus eta begitu kapanggih geus 3 bulan cek si Aqua hei kaki tiga atuh hei seprit dia lain eunan jeung si kaki tiga mohon maaf Kak cek ni seprit terlanjur nyaman dengan kaki tiga Masya Allah roros nah kana ulah sahantem-hantem Kak ulah muludan tiap tahun kapajikan amprekan bae lamun Kakak marah Kakak keheul mending ka sawah maneh tang kacau bangsa tuang tahun dah hajar kabeh ku Kakak ulah ngajar pamajikan sabat bika mana dipayahan ge sabat negeri jojohan ge gagah meureun ka jalan bikang ieu bener tuh ka Palestina ka untuk berjuang mana gelut mah lamun marah kakak kubahan sorangan tapi pamajikan 100.000 jajan anak dirinya incut dirinya ongkos sekolah dirinya balik tuh sieun aing mah lain naon nih ibu karunya pangcape na urang merdekakeun bayi mah ulah samarah-marah Kak bener sok maidokeun ka bikang kumaha eta 100.000 pan beas mah teu kabali pan ngahutang batur Kakak mah tinggal caplok doang pan atuh cek bikang aing lain teu bisa glowing banget aing lain teu bisa herang ngan aing isin kana boga warung atuh pan isin batur ngahutang deui maer mah hanteu pan coba orang kadinya kudu sadar setik ulah ku emosi bae tangan muka paah sakupu teh lain geus jeung geus ngarti kana kaayaan pamajikan lalaki pamajikan ngarti kana kaayaan lalaki eta muka paah eta hatina lain kudu geus jeung geus dikasep jeung kasep lain saling pengertian dong bener-bener ya atuh bikang ieu gampang lamun bikang bawa kaayang ulah marah teteh ngomong ka salaki sing hade Kak muntos beres melu dieu mah nya kami wena balikeun ku kakaknya naon kutang nu make remote salaki ulah marah heuh ku kakak dibelikeun bikang mah tinggal ngagombal doang sabenerna bikang nu penting heueuh ceuk urang Kang engke urang jajan nya heueuh tenang cair kakak pokona jualan bangkong urang berangkat gampang jeung bikang mah ulah sakereng-kereng atuh dirayu be emang sifatna bikang mah hang dirayu hang dielus-elus sebab ingat kodratna bikang dijieun tina tulang malaikat rusuk urang nu kenca artina belahan jiwa urang tetep atuh urang lamun urang teu bisa naklukkeun bikang atuh ku saha deui betul jangan biarkan kumbang-kumbang yang ada menggoda gitu urang kudu naklukkeun bikang urang teh nu kumaha deui nek dibopok teh kumaha jampean teh diasihan burung ku urang hese amat atuh tah ieu gambaranna para wargi tah ieu ngaranna muludan ibu kudu ngahormat ka salaki lalasi kudu karunya ka pamajikan insya teteh boga hak sarua lalaki ge kitu hak jeung kewajiban ulah poporongos pan geus ku batur mah kaduhung betul apa tidak ieu ngaranna muludan aya perubahan setik-setik kurang ningkat ulah sampai tiap tahun kawas kieu jamaah seutik bae
Pengajian setik bae. Ulah ngomong kieu lah aing percuma. Percuma naon? Percuma ngaji ge paling kitu deui, kitu deui. Ulah ngomong percuma. Kilang sok daek pengajian daek keneh ngalawan ka salaki komo mun teu pangaji. Kilang daek keneh pengajian sok pahewaan jeung tatangga komo mun teu pangaji. Eta urang ngaji manfaatna loba ka. Endah-endah kiih burunganan. Atuh pan loba keneh nu kiihna kieu lin. Komo di rest area mah. Pinter besar nata eta rest area dijieun pan pemborongna atuh gabung jeung Yahudi jeung Cina kadinya. Abah aja ge pan kieu kiihna. Lain cenah ieu kadal kukuring ge. Atuh lain di dieu lain. Atuh pan karaya nangtung. Di Mekah pan kieu kabeh ge kuari mah. Nek seh tanon pan kieu pan. Ari ngomong mutabaah Rasul, ari ngomong contoh Rasul, ari kieu teu doang Rasul. Para Rasul mah kiihna kieu. Lin. Atuh aja kieu Rasul mah kiihna. Buka sulamul munajat ku para warga sadaya ulah gede-gede. Di mana kiih lep istibra urang ngagerem setik 3 kali. Apa tujuannya? Ngagerem berfungsi neken kelep supaya raja supaya sesa cekih keluar. Kuring apalna bapak kuring mun ka kamar mandi bapak anda kehampangan cenah kadang di kamar mandi cek hati mah nyain maki ngagerem gitu horengan eta istibro baro'a jadi kan istibal istabro'a yastabri'u istibro'an kumaha cek yaqulu lisinil istibali jama'ani litolabin soiruratin wijdani ayat sintotab dah nuntut supaya istibro bebas geus beres kieu ka karak urang cekel ya ulah sabunan tapi nah karak orang hudang, pakai orang calana. Coba lamun kieu empan disintrekan cetuk bae. Dipakai be salat, seret cekiki, satetes cekiki, netes dina samping, eta jadi sabab teu sahna salat. Di antara teu sahna salat ulah ngomong ke satah heulan, meureun tina kiihna here. Ulah ngomong ke satah heulan, di antara teu sahna salat meureun tina cikiih urang nu nyangkrung. Ulah nganggap teu endah, teu saeutik dina subat dibejakeun. Jalma salat tapi tasawur salat. Ngan ukur gerakan doang Allah. Naon sebabna sampingna pinuh ku najis. Eta karak cikiih. Karak bab ke survei membuktikan lamun jalma kiheuna kos kieu moal kena penyakit prostat. Tapi lamun kiheuna kieu nyanglek prostat hese kiih nyeri kana kanjut. Eta urang nu ngomong muludan mutabaah dohir no batinan ari kiih ngalak Yahudi. Bener bener. Hayo saeutik bab kiih be onda. Geus bisa kiih salat. Ajikeun ka guru urang. Kali-kali hapunten ka para guru lain ngajaran. Eta ibadah kudu dipraktekeun. Cek Rasul sallu kama raaitumuni usolli. Ieu hadis pilih. Salat anjeun seperti anjeun nenjok kuring salat cek Rasul. Rasul ngomong kitu ka sahabat. Rasul nyontohkan salat. Dicontoh ke sahabat. Iya hadis mi'li. Urang ge mun nyata ke salat contohkan ulah ngukur nu pinter, ngukuran nu bodoh. Ulah ngukur nyekel kitab. Nu teu bisa ngaji kitab doang kuring. Contohkan kumaha ngangkat leungeun. Cek kiai ngangkat leungeun sepakat ieu desa naon Cipalabuhnya. Ulama sadesa Cipalabuh sepakat ngangkat leungeun dina salat kieu Allahu Akbar. Sepakati. Kanu awam ulah bingung. Kieu muterna kieu bae. Sepakat teh kabeh muterna sakieu. Dengan ti dieu. Kumaha sepakatna? Rukuna kieu ulah sampai masyarakat ngen ukur dengdengen di bejaan keterangan. Sebab non buktina aya keneh jalma anu ruku kieu lah. Tungtung na macaan samping batur. Atlas. Wadimor. BHS. Oh, kali itu nak sapir. Tungtung na lain salah. Macaan samping bat. Sesekali praktekeun ulah ngukur kanu pinter, ngukurna kanu bodoh. Kumaha ngangkat leungeun, kumaha muterkeun leungeun, kumaha ruku contohkeun, kumaha sujud, kumaha tahiyat, ulah ngan maido. Hampura. Contohkeun, henteu kabeh jelema sarua. Cek sanawi kallimin nas ala qadri uqulihim. Ajak cacahan jelema sesuai jeung otakna.
Kitu bedakeun antara urang ngaji jeung para ustad jeung ieu bedakeun atuh kudu contohkeun ku urang. Tah depanna kieu. Lebarna suku ka sakumaha. Contohkeun anu ustad kieu batur mah. Pan imah pasangan gelu atau pasangan rata ieu mah. Tepak tilu ieu mah. Bah apa kitu tah mangenahan. Atuh kudu bisa urang kitu mah setik mah udah tonjok keplok beneran cenah. Kudu bisa bae Kak, pencama satu setik mah. Memang dikadek pan kudu seutikeun mah. Ari geus kana bae lain carita ulah gara hijib akbar, hijib Aceh. Pas hadangna eueuh jebol pan. Atuh memek ku hijib pencaheulan. Kitu tah mah apa? Kitu dah nyekel susuk kitu tah. Kitu heulanan hirup mah. Ajarkeun ieu mah kadang-kadang batur pan ki atuh tadi antem meureun. Nu bakal tanggung jawab urang-urang keneh bae para guru. Masyarakat ibadah salah balik na kasa kana pengajian desa. Geus endahkeun. Kita kuring di Masjid Banten salat anu kikieu na sukuna. Ku hayang gede meunang nempel. Ieu kuring ngapan kieu cek guru teh sajengkal bae. Eta mah saya teh kituan lah. Atuh tajeng nek nanaonan dia kitukeun kai. Pinajisen ku hareup kana hendak aing kana hate. Lalaki pan Pak. Ku hayang napun meno kitu salat nu keutila. Atuh alabatan jaga gawang aing maka bina-bina deui. Ajikeun tah wayahna contohan ieu ngaranna muludan. Bener? Hayu urang pabarengan, kuring ngawasiatan kana awak kuring jeung turu kabean. Hayu urang berubah. Kitu ari mulut digedekeun gede, dilatihkeun leutik kumaha urang, tapi nu paling inti esensinya adalah ada perubahan. Untuk kita semua, nu can akur keur akur, nu can ngaji keur ngaraji, hayo ramekeun masjid, da kumaha deui urang. Memang datang imam kena tungguan gede pahalana ulah nungguan imam bareng imam mah panderi wajar. Di mana imam asup ke masjid atau beak pahala nu lainna. Memang datang imam diuk hayo di masjid bari muji illallah. 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 La ilaha illallah. Inna illallah. Sajam memeh imam datang. Sajam memeh imam datang. Muji illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ari batur mos teuing. Coba tur ampre kana saya tadak muji cenah dong nu edan belos teuing kalah disebut nu edan ge aksiru min dzikrillah hatta qul majid illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta muji lamun geus eta ngana atuh ngeunaheun ieu lamun ditanya kakak kunaon nandingan teh bongan la ilaha illallah la ilaha illallah pan baca lagi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah salah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ka mana dibabetkeunna ka dieu latifatul qalbi illallah la ilaha illallah kunaon muji ka illallah 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 henteu pasti ka kenca illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fuyudotna ka dieu karena penyakit jelema umumna di dieu penyakit jelema umumna di dieu sombong ria ujub hasud sombong ku pangkatna ku kakasipanana ku garisna ku ilmuna ku duitna ya penyakit hate aya hasud dengke batur ngabangun ku maneh nu gering batur boga motor ku maneh nu sibuk nyeun status nuyul teh lah ngababi teh endek naon hello endek naon urusan hirup batur urusan awak sorangan aya riah yang kaapong bahaya deui aya ujub ngagegede awak sorangan maka cara napikeun ngalangitkeun penyakit hate eueuh deui cek Rasul dawaul qalbi khamsah obat hate 5 di antara zikir ka Allah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah atuh ngeunanya ka emat puji tah cek guru ge cek adu balas emat kuliah leup cenah illallah la ilaha illallah 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 atuh teu karasa illallah illallah atuh kieu anu kieu bae illallah 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 anu tasbihna muter bae Allah illallah anu kieu bae illallah 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 los teuing ulah sok goreng sangka heuranan urang nek naon kanu kitu goreng sangka Kak da cek ulah bage eta jalma lamun geus kalindih ku khusuk kadang-kadang sok pararoho leungit kasadaranna nya tanwir atuh antep los teuing ulah goreng sangka benerkeun bae hati urang nek ngomongkeun batur mun batur mah keur khusuk keur kadang fana sakar illallah illallah leungit mantan kabogoh leungit pamajikan Allah illallah 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 ari bedas jeung lalaunan kembali kana hate masing-masing cek Imam Nawawi lamun memang ku bedas bakal leungit kokotor hate bedaskeun lamun ku lalahunan bakal leutik kokotor hate leungit kokotor hate lalaunankeun kumaha urang eta mah ngan eta launan jeung bedas